Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Par'un ari ieu teh hiji cabang. Qala Syekh Muhammad Ar-Rais fi fatwahu dina fatwana Syekh Muhammad Ar-Rais ingkanat kana lapat ingkanat lamun kabuktianan al-qura pirang-pirang kampung mutaba'idatan eta anu silih jauhan. Wajaba mangka wajib ala kulli qaryatin kasaban-saban kampung naon Jumatun hiji Jumat. In jumiat lamun tema dikumpulkeun naon asyurutu pirang-pirang syarat. Wadhabitul bu'di jeung ari patokanana jauh ada mutihadil marafiki eta henteu narima ngahijina. Tempat ngalap manfaat kabal abisibian sapertikeun tempat ulina budak barudak. Wanada jeung tempat musyawarah. Wajeng ari itu nada mahalul qaumi eta tempat naik kaum. Mutahaddatsum jeung tempat ngobrolna itu kaum, matrahur limad jeung tempat micin runtah, wal isti'arati jeung nginjem min ba'dim ti sarena kaum ba'don kana sarena deui. Enten pami teh mah silih tebihan kampungna maka bisa tiasa ngadegkeun hiji Jumat. Kumaha cirina silih jauhan, jadi masing-masing tempat misalkeun nya aya tempat A jeung tempat B, tempat A ngabogaan tempat ulin budak, tempat B ngabogaan tempat ulin budak, tempat A ngabogaan tempat musyawarah, tempat B tempat ngabogaan tempat di urang mah panganten balai, tah aya bale aya bale tah tempat musyawarah. Maka eta teh tiasa dihukuman beda kampung. Enten tiasa ngadegkeun masing-masing naon Jumat gitu. Aya tempat micen runtah sahiji nu beda tah kitu. Pain ikhtalapat maka lamun teh manarima beda maropik. Pakuron maka nyata kampung ai pahia tegasna itu kuron eta kampung kasiratun anu loba. Wa ini tahadat jeung lamun teh mangahiji maropik pal muttajihu mangkari kaula anu unggul pi madina perkara dukiro anu catekeun mah qaryatun wahidatun eta kampung anu sahiji. Panginten kangge ayeuna mah zaman ayeuna mah ketika gaduh nami masing-masing maka tiasa ngadegkeun Jumat masing-masing palikullin ismuhu tah gitu. Maka masing-masing tiada ngadegkeun naon Jumat. Walati jeung ari anu lam tajma anu teu ngumpulkeun lati asyurut kana pirang-pirang syarat. Ma'adamil ityadi sarta henteu ngahiji paya mangkari tu lati ma'agoriha sarta salian ti lati. Ka kharijil balati eta tetep sapertikeun anu kaluar ti eta nagara. Pain samiat lamun teh mangadeng latihan nida kana adan wajib mangka wajib aya kalatinan al huduru hadir. Maksudna lati teh ahli lati, ahli kampung. Nan al huduru hadir wa illa jeung lamun teh samiat pala mangka teu wajib intaha paragat kasauran itu sehnya. Qauluhu ari dawahan musannif lapad fi khitatil baladi bikasil kha kalawan kasrah kha. Khottatil balad ay alamati abniyatil bal itu geusna pirang-pirang cerina pirang-pirang adeganana lembur atau pinagara. Orang mah lembur we. Wa mislul bina'i jeung eta sapertikeun adegan asrabu ari sedong. Nah ari sedong teh waya jeung itu sarobi patatani kalawan patah dua Arab sarob sin jeung rona dipatahkeun asa kueta bebelah atanapi sagara pil ardi dina jero bumi.
wal kapu jeung guha ail goru tegasna mah guha fil baladi di nagara payal jamu maka misi ala kalahu maka ahlina itu sarab jeung kapu al jum'atu jum'at wa in kholata jeung sanajan ayeuna sepi itu kahpu jeung sarab anil abniyati tina pirang-pirang bangunan janten misalkan di hiji guha aya 40 urang misalkan maka wajib jumatan gitu. Wa isyratu jeung disyaratkeun ijtimaul abniyati narima kumpulna pirang-pirang bangunan urpan cek urup wa la yajida jeung yen teu tambah nan perkara bainal manjali di antara dua imah ala salasimiati diroin kana 300 siku dakhilaha dina jarana balad au kharijah til luar balad fi mahalina tempat latuk soru anu teu bisa dikosor fi dina mahal as-shalatu salat illa ba'da mujawajati dina kajaba dina sabada ngaliwatna mahal. Makana perkara taqaddama nu geus itu ma fil musab taqaddama nu geus ma fil musafiri na masalah anu lumaku. Nah kalau geus nukil kana itu ma Sarqawi Imam Sarqawi Anir Rahmani itu Imam Rahmani. Walam jeung kudu apal anjeun anna iqamatal jum'ati kana sanyana ngadegeun Jumat. La tatawaqafu eta teu ngadago iqamatul Jumat ala idnil imami kana idin imam. Jadi madhab Syafi'iyah mah dina masalah ngadegeun Jumat teu kudu aya izin ti pamarentah. Au naibihi atau gantina imam alal mutamad menurut qaul mutamad. Hilapan kembali ngabedaan di Abi Hanifah ka Imam Abu Hanifah cek Abu Hanifah mah ketika hayang ngadegeun Jumat kudu aya izin ti imam kudu aya izin tertulis atau izin lisan ti pamarentah. Wa nisapi jeung eta tetep katampi ti Imam Syafi'i wala sabi jeung asabi Imam Syafi'i ana warisanna kalakuan jeung tingkah. Yunda buat tadi sunat kana nisinanu menta idin ka imam pia dina itu iqamatul jum'ah khasyatal fitnati karena sieun fitnah wa khurujan jeung kana kaluar minal khilaf tina perbedaan pendapat tah. Jadi uyahan deui menurut madhab Syafi'i kaul mu'tamad madhab Syafi'i ketika bade ngadekeun kana Jumat teu kudu aya izin imam. Kumaha tuh bade nyuhunkeun izin ka imam nyuhunkeun izin ka pamarentah mangga sae disunatkeun minta izin ka imam ketika ari ngadegeun kana naon kana Jumat. Keur mah saur Abu Hanifah mah minta izin ka imam ketika ari ngadegeun kana Jumat hukumna teh naon jadi syarat Jumat gitu. Amma ta'aduduha anapun ari bilanganna itu iqamah palabuda maka eta misti eta tapi dina ta'adud minal idni tina idin imam ya anau kana senya ta'adud mahallu ijtihadin eta tempat ijtihad ngan lamun teh mah ayeuna di hiji kampung aya 2 Jumatan maka eta mah kudu izin ti imam eta wasalis wajeng ari anu nomor katiluna tina sitah nomor katilu tina syaratna Jumat teh antu sholat eta yang diadekeun itu sholat Jumat di sholatan itu Jumat jamaatan baina berjamaah itu sah lamun teh maina sholat Jumat teu berjamaah qala sajadi Imam Jiyadi fi raqatil ula di rakaat anu kahiji bitamamia kalawan sampurna rakaah biaya samil koyen teu meres makmum maho sarta imam ila sujud pikeun kana sujud asani anu kadua. Janten diwajibkeun ayeuna berjamaah teh dina rakaat anu kahiji. Jadi lamun teh dina rakaat anu kadua ayeuna muparoqah nya teh naon gitu. Walau sholat maka lamun teh salat. Sahal imamu imam bil arba'ina sarta 40 rakaatan kana sarakaat. Summa ahdasa tuluy hadas imam paatama tuluy nyampurnakeun sahakulun saban-saban saurang minum ti arba'in wahdahu barina sauji tu kulun atana piungkul kulun
Aulam yuhdis atawa henteu hadas imam wa paroko jeung muparokoh kulun nu ka imam pisaniatin kadua wa atamu jeung nyampunakeun ieu kulun mun paridina barina anu nyorangan kabeh ajaat maka nyukupkeun ka itu kulun non al jum'atu jum'at. Ya misalkan kieu beres rakaat kahiji naik kana rakaat anu kadua misalkan sujud anu kadua di rakaat anu kahiji naik kana rakaat anu kadua ade pek teh imam teh hadas maka makmum masing-masing nyampurnakeun tah eta teh dihukumna naon nepikeun ka beres rakaat anu kadua maka eta teh dihukumna naon sah jumatna atawa ayeuna beres rakaat anu kahiji naik kana rakaat anu kadua makmum teh kabeh muparokoh niat misa ti saha ti imam eta teh ajaa'athumul jum'ah eta teh geus nyukupkeun kana Jumat sabab geus berjamaah dina rakaat anu kahiji janten berjamaah teh teu kudu rakaat hiji jeung dua ketika bisa berjamaah rakaat anu kahiji tuluy muparokoh tuluy bereskeun ti heula salat Jumatna sah eta teh gitu. Naam bener ieu disyarat naam bener ieu ajaat. Usaratu disyaratkeun nan baqaul ada di tumatepna bilangan ila salamil jami'i nepikeun ka salamna kabeh. Wa mata ada sajeng samang-samang sajatana pi ira hawai hadasa wahidun anu saurang minum ti arba'in. Lam tasih maka teu sana Jumatul baqina Jumat anu sasesana. Ilamun jejeg ahli Jumat aya 40 saurang we misalkan hadas ke rakaat anu kahiji teh eta teh batal. Intaha paragat kasoran sahjiadi. Wa in kana jeung sanajan bukti wa sawaitu waid al akhiru eta anu akhir wa indaba jeung sanajan leumpah. Salah awaluna anu tila kabeh ila makanim kana pirang-pirang imahna awalun wa yajamu jeung misium ka arba'in. Ani ada tua ngabalikan Jumatan barina salat Jumat in amkana lamun kongang ada tuha wa ila jeung lamun teu in amkana paduhran maka kana salat duhur. Wa bihada jeung ku sabab ieu ahdasa yulgoju dijadikeun tarucing. Naon cara tarucinganna teh? Payuqalu maka dicaritakeun kieu tarucingna teh. Lana eta tetepikeun urang sadaya sahsun aya hiji jalma hadasa anu hadasa hospil masjid di masjid pabatolat tuluy batal nan salatu akhara salatna jalma anu sejen pi baiti di baimahna akhor tah eta gambaranna tadi jadi eta tarucingan aya jalma hadas salatna batal jalma sejen anu keur di imah ngilu salat batalna salatna ngilu batal gitu. Tadi gambarna. Wa rabiuha jeung ari anu syarat kaopatna tina sita syarat anu kaopat tina syarat Jumat anu seueurna genep teh ayyakunu eta yen kabuktian ahli Jumat arba'ina eta 40. Qala sajiyadi ay walau azzayadi walau minal jin sanajan tina jin cenah tuh. Sanajan ayeuna jamaah Jumaah teh nu 38 jelema anu saurang mah jin jadi berjamaahna saur Imam Jayadi. Jadi Jumatna. Anu 25 mamisalkeun ayeuna jelema anu 15 mah jin jadi Jumatna walau minal jinni kama sekeun ke perkara katerangan bil jawahiri anu aya kitab jawahir walau kanu jeung lamun bukti ali Jum'ah arba'ina eta 40 pakot tungkul wa pimbari eta tetep di itu arba'in umiyun ari jalma bodoh qasar anu gagabah itu umi pitalumi dina ngaji lam tasyama katesana Jumatna arba'in libutlani sholatim karena batal sholatna arba'in payakduna maka ngodoan arba'in pailam yuqasir lamun tema tegagabah umi wal imamu barinari imam qariun eta anu halus maca Fatihahna sholat maka asal sholat Jumatna arba'in lamun jajeg 40
saurang we bodoh anu mana bodohna teh Fatihahna teh bener, tahiyatna teh bener, anu mana kituna teh efek geladang gagabah dina masalah ngaji nang nuntut ilmuna ngedul, tah eta teh hukumna salat Jumat teh sah kabeh gitu. Kamalau kanu sabna kabuktian arba'in kullum tegas nasa kabeh arba'in ummina eta bodoh kabeh pidarajatin wahidatin dan derajat anu sahiji. Qala salaba jadi pasar tukulin mangkari syaratna saban-saban saurang antasiate shalah. Sahna salatu salatna kulun lamsi pikeun awakna kulun. Kama segera perkara pisah di Romli anu nasirah kitab Imam Romli. Walam yasya jeung sanajan teu sanana kaunu kabuktian kulun imaman eta imam lil qaum pikeun kaum. Jadi syaratna nu 40 teh kriteriana teh antasiha salatuhu li nafsihi, salat pikeun dirina dihukuman sah. Itu. Wabda jeung matwakeun sa Muhammad Shalih Ar-Rais bi annau kana sanyana kalakuan jeung tingkah. Atan kaidu eta teu narima jadin al Jum'atu Jum'at isukan sana kabuktian. Bima eta bi arba'in saumiyun jalma nu bodo wa yaskutu jeung ragangna al wujubu kawajiban Jum'at anil baqinat tina anu sasana kabeh. Wa yusalluna maka salat arba'in duhron kana duhur anil baqin. Wa qala jeung ada itu saya Muhammad fi fatawa dina fatwana Muhammad aidon deui. Idza dakhalu di mana-mana arasub arbaun ahli Jumat ya. Fi sholati dina salat ma'adhanil ummiyati sartana nyangkana kana bodona fi bali misalna arba'in palata sumaka teu sanan salatum salat arba'in. Paling ada tu mangkali ngabalikan kana Jumat wajibatun etan wajib alaihim ka arba'in. Illa an qad ladu kajabanya lamun taklid arba'in bijawajiyah kana menangna Jumat bidul arba'in aku kalawan kurang 40. Wa amma indahulu jangan lamun asub arba'in fi sholati dina sholat ma'adhan nisi jima'i syuruti sarta nyang kana kumpulna pirang-pirang syarat para tajuju mangka teu meunang an ali adatu ngabalikan kana sholat di adamil mujibi karena henteu aya nu ngawajibkeun li adati kana ngabalikan intah paragat ka Syekh Muhammad. Sari ummi tewal ummi jeung ari ummi wa eta tu ummi man eta jalma layu adi anu henteu ngalakonan itu siman al wajibakanan wajib pil qiraati dina bacaan bi ibdali harfin kalau ngagantikeun huruf biya qaraq huruf anu sejen au naqli ma'nal kalimat atau minakeun mana kalimat walau kana jeung sanajan mukti jalma siman teh aliman eta anu apal jidan kalawan kacida. Wal muqassiru jeung ari anu jalma anu gagabah man eta jalma lam yabdul anu henteu masrahkeun mengerahkan sekuat tenaga yabdul masrahkeun si man wus'atuhu kana kamampuanana itu si man litalebikeun ngaji al wajib anu wajib ada naon ada ngalakonan itu wajib biadina qira'a miman tijalma yu miman bain tabijalma yu adianu ngalakonan kana itu wajib qala sasaina Yusuf assalam bawani i'lam kudu apal anjeun anna mazhab imamina kana sanina mazhab imam urang sadayana Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ada musiati Jumati eta henteu sahna Jumat anna madhhab imamina Asy-Syafi'i radhiya eta henteu sahna Jumat biduni arba'ina kalawan kurang teh 40 mustajmi'ina anu ngumpulkeun kabeh suruti kana pirang-pirang syarat wal qura jeung ari-ari pirang-pirang kampung alladzina anu lam yablug anu teu nepi al qura al adada kana bilangan al madhkur ceritakeun insami'u eta mengadeng itu alladzina nida akan adan min makan tempat alin anu luhur adatan cekarat biasa ya lamun sakira-kira apa alladzina anlau kana sanyana nida ul Jumat eta mangkara Jumat
Wa lam yujamiju jeung sanajan teu nyaho itu ladina bainal kalimat teu bisa ngabedakeun ladina bainal kalimat di antara pirang-pirang kalimat. Bisukun aswati dina eureuna pirang-pirang suara waryahi jeung angin. Ma'amu tadil sami sartana di mawujana pangadengan min tarafi balidatin tina tungtungna negara au qaryatin atau kampung ukhra saja. Tuqamu diadekeun pia dina itu kolena Jumat Jumat bisa tika sata Jumat lajima maka misi hungkai ladina ityanu ngadatangkeun itu Jumat. Wa salatu jeung salat Jumat mau sata ahli Korea. Janten lamun tema kurang ti 40 eta kampung teh nya. Misalkan 35. Tapi ngadenge adan di tangga sabelah, maka wajib milu Jumatan ngadinya gitu. Wa ila jaman teu sami'u palaya jamu kata misum kaladina Jumat Jumat. Tah kadenya. Parun Arya taji cabang ya juju menang. Naon taklidul qaili taklid ka anu ngadau bijawajia kana menang na Jumat bidul arba'in kalawan kurang 40 menang. Taklid ka Imam Sajen anu nyebutkeun bahwa Jumat teu kudu 40 dan geus jelas ari madhab Imam Syafi'i mah kudu 40. Kumaha lamun ek ngilu ka madhab anu Sajen mangga teu naon ngan kudu sagojod kabehna kudu madhab Abu Hanifah. Salatna khutbahna gitu. Paina maka senyana Abu Hanifah jawaja tengah menangkan Abu Hanifah bil arbaati ku opat aduhum anu ari sakaijina tina arba'ah lima imam cek imam saur Imam Abu Hanifah mah menang Jumatan ku opatan anu mana salah sajina ti opatan imam menang eta. Atawa dayak taklid wa malikin jeung taklid ka Imam Malik painau maka senyana Malik jauh wajah tengah menangkeun Malik hakana Jumat bisalasina kalawan 30 urang menang sareng Imam Malik. Au bisina tawa 20 walayak pi jeung teu cukup non taklidu badim taklid ka sorena itu ahli bala buda Malik tamisi tetep min taklid imti taklidna itu ahli Jumat. Wa ilmihim jeung ilmuna jeung nyana Jumat bisuruti maka pirang-pirang satna perkara yuqalliduna taklid ahli Jumat pi dina itu mah kudu apa lamun ayeuna ek taklid ka Imam Abu Hanifah nyebutkeun bahwa ayeuna Jumatan menang opatan sok sing apal kumaha syarat rukun khutbah menurut Abu Hanifah, kumaha salat menurut Abu Hanifah, kumaha pangbatan menurut Abu Hanifah. Ulah ieu mah ayeuna taklid ka Abu Hanifah menyebutkan bahwa Jumatan menang kurang 40 tapi dina prak-prakan masih kene Syafi'iyah gitu. Indaman menurut ulama yuqalladuna anu ditaklidan ieu man gitu. Urang teh rek naklid ka saha mun ka Imam Malik sok pakai Jumatan menurut Imam Malik kumaha. Wa isanu jeung sunatkeun laum pikeun ahli Jumatan pilu dhuhri migawe kana duhur. Qala salama al-Qurdi pi patawina itu alama. Wajeng itu piluduri al-ahwati eta anu leuwih ati-ati. Al-ahwatu eta anu leuwih ati-ati khurujan karena keluar minal khilaf tina perbedaan pendapat para ulama. Qala kana itu parun sal mufti Muhammad al-Habasi. Ahroron pirang-pirang anu merdeka, dukuron pirang-pirang lalaki. Baligina anu baleg kabeh mustautinina tur anu imah-imah kabeh. Ai bi mahal Jumat itu kesebat tempat Jumat bi haitsu la yusafiruna sakira-kira henteu ayeuna lumaku arba'in sitaan dina waktu halada wala soipan jeung henteu dina sitaan waktu hujan wala soipan jeung dina waktu halada illa li hajatin kajaba kana pangabutuh. Jadi disebut mustautinin teh jalma anu memang cicing di dinya tah gitu. Cicing di kampung eta. Henteu disebut mustautinin lamun teh aman usum hujan pindah ke kampung sejen. Usum halado pindah ke kampung sejen. Teu disebut mustautinin eta teh. Kecuali lumakuna pedah pangabutuh, kajiara teh kajiara wateu jeung dagang. Nah gitu. Palawis sautana maka lamun teh mah ayeuna imah-imah si jalma pi baldani di dua lembur. Pianakon kabuktian lawe tepikeun itu si jalma anu maskana di dua imah. Aya dua imah di kampung itu aya imah di kampung ieu di kampung imah. Bihi mah di baldain pal ibratu mangka ari anu rek direken rekenana nabi mah eta teh perkara pi anu cap dina itu ma alhu ari ahlina jalma.
Pamaluhu jeung hatana jalma wa ing kana jalma kabuktian pi ahadima eta tetep di an salasina baldain naon ahlun kulawarga wal akhara jeung asdin mata harta palibratu mangkari kana pima eta bina perkara bima eta tetep ku perkara pi anu tetep dina ma ahlun ari kulawarga wal illa jalma mante ing kana pala ibratu mangkari kanan bima eta tetep dina perkara iqamatu anu bima eta perkara iqamatu anu ari cicingna si jalma pi eta bina imma aksaru eta leuwih loba pesawat lamun teh mana akur iqamatu ina qodat makana lima jadi Jumat bihi ka eta jalma pikulin dina saban sabajeun saji minumat dina baldain qala sajadi naklan kalaminakeun alil muslim musannif tah amma sobiyu kan tadi anu wajib Jumat teh 40 merdeka lalaki baleg imah-imah. Amma sobiyu anapun ari budak al mumayju anu hideng wal abdu jeung abid wal musafiru jeung jalma anu lumaku patasihum maka eta sah Jumat minhum ti itu sobiyu mumayj abdu musafir ngan pedah wala taljamu jeung teu misti Jumat hum ka itu nu apa teh ya wa amal mukimu jeung anapun ari mukim ghairul mustatina anu teu imah-imah kabeh di santri cicing di eta di dinya gitu tapi rek balik deui ka imahna tah eta teh mukim ghairul mustatin kaman sabikeun jalma nawa anu nganiatan man aliqamata kana cicing arba'ata yamin 4 pirang-pirang poe soyan anu jejeg padahal jamu makamisi itu Jumatum ka itu saat tadi teh mukim gue musautin kot an kalawan pasi walatan akhir ujung terima jadi Jum'ah bihiku itu man gue mukum gue musautin watasiu jeung sa Jumat min hutitu si jalma wakada jeung nya kitu cara man al musafiru ari musafir limasiatin kana maksiat di anau kana senyana musafir lain satu lain musafir min ahli rukhsi eta pi ahli pirang-pirang rukhsah memanjeng jalma sami anu ngadeng iman di al Jumat kana adan Jumat wa bari iman laisa eta tu man imalihi ayat tempat Jumat ieu nuju ngamafhum kana syaratna ahli Jumat nu 40 teh merdeka lalaki mustautin baleg wa amal murtadu jeung anapun ari jalma murtad jalma nu kaluar tina agama Islam patal jamu anu 40 teh syaratna kumaha nya syaratna mah atas eta merdeka lalaki baleg imah-imah asli urang dinya gitu. Aya nyebatkeun kumaha maksud bisa tiasa misalkan anu 30 sakumaha anu tadi carioskeun ahli Jumat 38 jalmi manusia anu saurang jin tiasa eta teh gitu atau 20 manusia 20 jin tiasa gitu kumaha jalma murtad wa amal murtad jangan apa jalma murtad patal jamu maka eta misti tu Jumat hukam murtad ngan pedawalatan akidu jeung teu narima jadi Jum'ah bihi ku murtad walatasiu jeung teu sah Jumat min huti murtad jalma murtad salat Jumat teu sah wa mal kafirul asli jeung anapun ari kafir asal wal majnun jeung anu gelo wal mugmale jeung jalma anu sakalor paratal jamu maka eta teu misi Jumat hum ka asli kafir asli majnun mugmale teu wajib Jumat nu tilu tama walatan akhir jeung teu narima jadi Jumat bihim ku Salasa walatasiu jeung teu sa Jumat minhum ti Salasa kulantaran teu wajib kafir asli nu gelo sakalor teu kawajiban Jumat maka teu wajib Jumat terjadi lamun nu tilu salat Jumat teu sah
Waman jeung sajal ma icamat eta anu lima kumpul pidi emanan sifatul kamali pirang-pirang sifat kasampurnaan aksuhada eta sabalikna ieu kafir. Waman jeung jalma waman jeung ari jalma latajamu teu misuka Jumatu kaman watan akhiru jeung nerima jadi Jumat bikuman watasi jeung sa Jumat minuti manowa jeung ari itu man eta jalma lau anu tepi ka udur ari udur min adariatina pirang-pirang udurna Jumat. Jadi aya jalma nyumponan syarat. Tapi teu kawajiban Jumat, saha? Jalma anu kena ku udur tina pauduran Jumat. Aya hujan, aya jeblok. Wa safari anu lain keur lumaku wa urip pajang dikanyaokeun biada ku ya tafsil madkur naon annanasa kana naon annanasa sanyana manusa pil Jum'ati dina masalah Jumat sittatu aksamin eta genep pirang-pirang bagian. Qala sasar kawin akan kamilakan al qalyubi timam qalyubi. Kalau ada wan zayadi sitatu aksam lapan sitatu aksam ayli anal ausop karena senyana pirang-pirang sifat salah satun eta aya tilu. Al-luzumu tegasna nama wajib Jumat wasihatu jeung sah Jumat wal in iqra jeung nerima jadina Jumat. Patujadu maka dipanggian itu ausop kullu tegasna al-sawab fi mustafi suruti di jalma-jalma anu nyumponan kana pirang-pirang syarat. Tapi jeung nerima ausop kulluha tegas sakabeh ausop annahul majnun tisama nu gelo. Wajadu jeung dipanggikeun al awwalani anu miti dua bil muqim dina anu muqim al musatin anu imah-imah. Wal akhirani jeung anu dua akhir bil makduri di anu duran. Wal awwalu jeung ari jeung anu awal pokok tungkul anu miti pokok tungkul pil murtadi jalma anu murtad. Wasani jeung anu kadua pokok tungkul pinawil musafiri ini sawamana jalma anu lumaku. Pamiragu 40 nya teu sajumatanana hari Ragu. Saur tadi di mana-mana aya hiji kampung ayeuna kurang ti 40 bari ngadenge kana adan ti kampung anu sejen maka kedah ngieu Jumatan ka kampung anu ka kuping naonna adana gitu. Ulah maksakeun ayeuna ngadegeun Jumat bari kurang 40. Eta panginten misalkan aya anu misalkan ngeuna aya 12 oh eta mah berarti elmuna kurang teh can ugi kadinya. Perlu pembahasan lebih tak gitu. Lamun memang kurang teh 40 teras ngadegeun kana naon kana Jumat eta mah tos tingkat tinggi tong ayeuna urang maksakeun kana pendapat urang kumaha teh bener misalkan ongkoh kurang teh 40 teh teu beunang tapi keukeuh ngadegeun Jumat misalkan tah pangarti urang mah kara nepikeun ka dinya anu ngadegeun Jumat kurang teh 40 mah geus leuwih daripada urang pangartina. Tangtuna ketika di hiji kampung misalkan ayeuna madhab Syafi'i kurang teh 40 ngadegeun kana Jumat henteu salah. Tangtuna meunang kali itu ka dieu meunang musyawarah mal gagabah kitu nya mal gagabah. Jadi kudu wajar lah kudu aya wajar ketika aya misalkan kudu maklum misalkan aya nu kurang teh 40 ngadegeun. Tah eta teh urang ulah waka momponi salah. Ulah waka momponi salah. Pedah kanya cek urang mah kudu 40 ulah waka momponi salah. Tangtu moal gagabah ngadegeunna da kitu. Komo aja nganunggul modanya teh jalma anu ngartos unggul kana masalah fikih. Moal gagabah aya ngadegeun di kampung kurang teh 40 ngadegeun Jumat moal sagawa aya tangtuna. Jelas orang kudu terus memperdalam karena masalah fikih utama masalah Jumat gitu anu nuju dibahas wa khamisuha alla tasbiqoha wa
wala tuqarinaha wallahu alam bisawab.